Numual bisa timbul hal tanpa zikir, tafakur jeung muraqabah. Dina ayana nu dimurad ku Gusti Allah ieu 1/1000. Mungkin jarang deui. Tetap melalui penataan silsilah, melalui penataan be'at, melalui penataan tawajuh, supaya orang berangkat menuju Allah paten lantaran aya nu ngabimbing disatukangeun urang kudu asa didelekeun heula ku guru, memeh didelekeun asa didelekeun ku Gusti. Nu dimaksud urang supaya didelekeun ku Gusti, tapi moal bisa langsung kitu kudu asa didelekeun heula ku guru mursyid urang nu ngabimbing urang. Aing besi salah ka dicarekan ku guru lantaran guruna lain sambarangan guru, sebab guru nu sok disebut weruh sadurunge winara. Urang ngaler guru nyahoeun, urang ngulon guru nyahoeun, urang babungah guru nyahoeun, urang keur senang guru nyahoeun, urang keur susah guru nyahoeun, urang ngridit guru nyahoeun. Lantaran tamaja aya transaksina teu kudu gaib-gaib da monokos kitu mah. Tah kitu heula guru heula. Nu dimaksudna nepi ka Allah.